Banyu mawa kawaluyaan, banyu mawa kahelingan, urang guar tutumpusan karupun kapining kupipining dina gebang sewulang tahun. Dina tulis titis tulis maca buga nawarukeun Atra setra kanti sukma jalaran bagja cag rampes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Puji sareng syukur panjatkeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat sareng salam mudah-mudahan salawatna ku Allah dicurah limpahkeun ka panutan urang sadaya abdi banawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wilujeng wengi salam sejahtera kanggo dulur-dulur sadayana anu sami rawuh di ieu tempat. Simkuring atas nami reng-rengan di Karinding Lingkar. Karinding Lingkar teh upami di hartikeun mah nyaeta karinding nyaeta karinding. Upami lingkarna teh lingna teh eling karena teh karuhun gitu. Jadi karinding lingkar teh urang main karinding di nararaga ningali karuhun tah gitu. Oke teh hilap ka baraya-baraya Sunda pada khususna anu sami-sami ngalestarikeun budaya oge ka grup-grup karinding nu aya khususna di Kabupaten sareng Kota Tasikmalaya nya. Oge panginten dulur-dulur karinding anu sami nuju maranco dina IG-na Karinding Lingkar. Panginten ieu teh urang teh perdana gitu dina raraga Mitembayan teh. Mitembayan teh bahasa Sunda. Pinten salam deui ka rekan urang karinding sadulur anu dipupuhan kukang edoy keur anu teu tiasa diwicik-wicik dina oge panginten teu hilap ka baraya Komuci. Komuci teh panginten kamari parantos ngalaksanakeun pemilihan ketua engal kitu nya. Nyata Kang Wedi, mudah-mudahan dina mimpin komunitas pemuda dan masyarakat Ciledug sing aya dina kalancaran. Amin. Oke, pangitan teu hilap ka khususna orang Jawa, ka orang desa Jawa, pangitan kumna lah kitunya ka orang Kabupaten Tasik oge ka warga negara Indonesia. Anu sami-sami dina waktos ieu urang masih aya dina kaayaan situasi pandemi COVID-19 gitu. Jelasnya COVID-19 gitu. Tapi panginten alhamdulillah simkuring ieu tiasa ngariung, tiasa silaturahmi panginten dina raraga menyambut new normal gitu eta. Sok sanaos masih kene aya nya pamumuh. Teu normal gitu eta. Aya keneh pro dan kontrana gitu. Terutama di bidang pendidikan gitu nya eta. Oke panginten khususna oge pemberlakuan PSBB teh nya ai kanggo urang mah urang bisa nakik mana wae gitu. Da ai urang mah panginten kamarinya yang khususna nya urang gitu urang geus lockdown di Batu kok gitu. Lockdown geus eueuh anu meunang konser lain. Barang jauh bisa ngomongna. Tapi tidak naon 12 cuk. Kayak 12 cuk manggoda oge batal gara-gara corona gitu korompak gitu lah. Tapi teu naon pikeun urang mah sebagai warga negara yang baik gitu atawa sebagai manusia hiji panginten da ari waspada mah kudu gitu. Tapi ya pertarosan panginten ti wadia balan anu muncul dina IG nya lagi nih cenah teu make masker gitu nya eta da main karinding hese main karinding gua pami masker nah sanes hartosna simkuring ieu teh ngamomorekeun kana aturan pamarentah. Tapi alhamdulillah simkuring Kang Oday panginten ieu Kang Pani ieu Kang Arya ieu Kang Mumu panginten di Mang Oja namanya di
Itu jaga jarak, tapi insya Allah ya mau orang mah aya dina kayaan sehat walafiat. Oke, peta orang doakeunnya musibah anu ngalanda Indonesia, oke dunia pada umumnya, mudah-mudahan sing geura dibereskeun nya kitunya. Sing dibereskeun urang ngadua ka Allah Subhanahu wa taala. Tah ieu oge sim kuring sareng rekan-rekan dina raraga panginten ngahibur anu kahijina, kaduana pangintennya tos lami we urang teh teu nabeut kitu. Tah sateacana panginten sim kuring dina sisi edukasina ieu teh bade ngenalkeun heula satu persatu gitu. Hiji per hiji alat-alat anu dicepeng ku masing-masing personel gitunya. Urang tinggal litar we di ditu pangintennya Mang Ubuk. Iya Mang Ubuk. Iya Mang Ubuk panginten numpang payuna ieu nyepeng celempung. Nyepeng naon? Nyepeng celempung gitunya. Nyepeng celempung, celempung teh nya kieu celempung gitu. Upami kegentos gendang lah bareng gitunya gitu celempung. Anu kaduana masih dina posisi celempung Mang Deong. Mang Deong teh panginten tampil dengan gaya baru. Dari kamari mah. Panas miuk. Kayak nama Melayu total. Sami dia celempung cing, cobian bilih palawargi anu nuju mancong hoyong kuningan. Sorat celempung anu asli sapertos mana ternyata. Cing cobian Mang Deong sareng ngomong. Eta panginten sorana celempung palawargi sadayana. Aya ngageram, aya ngaguik. Jika ngaguikna mah jiga suara budak di jero gitu tah. Nah, panginten ieu teh namina gowong tuh kan biasana mau gowong dari takwa mana? Ieu takwa ieu mah ditiup gitu tah. Ibu-ibu anu bade simulasi gowong tiup biasa gitu. Dihabulan gitu song-song eta tanya. Song mulek. Tah panginten nu salajengna aya karinding. Karinding mah diantaroskeun dicepeng ku Kang Elai gitu. Kang Elai teh anu nganggo kopeah pagar nusa. Walah. Iya. Tah periogi kauningan heula, pagar nusa teh hiji organisasi anu aya di bawah naungan NU di Kabupaten Tasikmalaya ngalestarikeun karinding gitu. Tah salah sawiosna teh urang teh sok gitu disuhunkeun main gitu dina acara-acara pagar nusa. Ya mudah-mudahan lah pagar nusa sing jaya lah gitu tanya. Amin. Cobi Kang Elai kumaha eta? Nah, kita karinding suara kata Billy aya nu penasaran cenah jiga kumaha atuh cenah karinding teu bentukna oke biasa ditingali teh. Atana teh biasa kontekan sareng IG-na karinding dikang gitu. Tah oge ieu aya Kang Mumuh dipalihan Jojo Pamurja. Nah, ieu teh panginten sami salah sawios personil pagar nusa. Anjeunna panginten DPRC pagar nusa Mangurja. Gitu, tapi panginten sok ngiring sareng urang ngabantosan dina acara konser atau di manggung. Ai sorana namanya kamu kantos hadinya. Idem memang gitu. Ieu Kang Mumuh panginten salamna oge ka urang pagar nusa lah kitu nya. Urang Mangurja gitu. Tah panginten aya ieu Arya. Wah, ieu mah Arya kritik pantuan. Sami ieu personil karinding. Nyepeng karinding. Nyepeng karinding. Tah panginten aya mah ieu hiji deui panginten apa nih? Upami panggilan nama apai gitu nya. Tah panginten ieu teh sami nyepeng karinding gitu. Ai biasa konser maksudnya nyepeng sarawan.
mung sarona ketinggalan di sekolah. Tapi itu sabiasanya gitu kan. Karinging. Tah ieu panginten tah ieu the master. Wah. Sundanis teh. Tah ieu panginten nyepong kacapi gitu. Cing kumaha kacapi. Iya Mang Kodai, anjeunna mah tos legendaris. Melang buana gitu. Ngan kamari mah ku corona mah eleh. 12 jam batal tapi teu naon. Ya mudah-mudahan aya dinarila Allah Subhanahu wa taala. Oke, panginten Kang Odai teh ieu sok dibon ku grup-grup upacara adat nu aya di kabupaten oge di luar kabupaten. Itulah panginten tah ieu para wati sadaya nu mancok dina IG na Kalinding Lingkar perkenalan panaptos panginten tah ai kuring guring mah panginten anu wastana Opan Hambali oke we tah kitu panginten para wati sadayana hayu panginten ayeuna urang naon teh kana tembang heula gitu kana tembang anu mana tembang ieu teh dicanap tina surah hiji surah dina Al-Qur'an nyaeta surah Wal Asri. Wal Asri teh panginten ieu teh demi waktu. Kumaha cenah urang pintonkeun Wal Asri demi wanci.
Eta panginten para wargi sadaya nu masih mancol dina IG-na Karinging Lingkar. Demi wanci panginten salah sawios tembang anu osok dipopulerkeun ku urang oge dina Karinging Lingkar. Panginten ari ciptaanna matos diparayur kitu eta. Simpeuring sejak ngapopulerkeun oge modanya kitu eta. Nurutan batur. Yang mudah-mudahan panginten ku dinyanyikeunana ku Karinging Lingkar para seniman-seniman panginten eta aya rasa kagugah lah kitu kagugah dina raraga miara tembang-tembang Sunda pada khususnya gitu. Carrier bisa ngerokoknya. Bisanya mana gitu. Ada spigo yang mau jadi malibet. Tah katanya. Ada sabirnya. Ada spigo katanya. Pemain lama. Sering nyawer. Cok itu tadi ngopi dari yang Mana dari yang ini? Oke, panginten sadaya kana tembang Dusanesna nya. Tembang Dusanesna panginten simkuring oke hoyong berbagi lah. Berbagi perkawis informasi edukasinya, pendidikan tapi edukasina dina Karinging gitu eta. Tapi panginten sim ieu oge rekan-rekan simkuring Karinging kabeh teh ngaduhan tugas ngarugikeun gitu lah, ngarugikeun salah sawiosna panginten tangtos ayeuna rosnya Karinging teh meureun kumaha asalna tina naon kan kita eta. Kalarasan di dieu aya Mang Deong. Mang Deong teh panginten pemain celempung di Karinging Lingkar mah teh nya. Medium metal mah vokalis teh nya. Tahu mah. Cing Mang Deong lah orang berbagi informasinya sareng wadia balad sadayana. Cing kinten-kinten nya salit Karinging teh naon gitu eta cing. Mohon panginten da ari Karinging mah kapungkur saurna teh da sanes alat musik kawit nama mung alat kanggo silate ngusir hama sawah kumaha Nu saleres nama kapungkur carios nama gitu terang gitu terus udah nama janten cenah pengaon jasa ngusir hama soalna kan nah dina soan kana teh silana mangmun saur non ya istilahnya ilmiah nama gitu jadi mengandung ini sebenarnya sekarang ya ngaluarkeun saur ada gelombang ultrasonik nah anu istilahna ngawurkeun kana hama-hama anu aya di sawah orang tapi pangintennya hari hasil suara Karinging teh nu tadi teh ditabuh ku Kang Ela pangintennya leres aya getaran gitu kan getaran pisan. Memang sakaudina simkuring panginten hari insek atau serangga memang sieun kitu ku getaran gitu. Tah oge aya nu ngasihan informasi ka simkuring panginten lain ku Karinging-karingingna gitu. Tapi ku sora anu dikaluarkeun tina Karinging gitu ngagetar gitu. Tah ku sabab Karinging teh cenah geus laas Mang Deong ya geus laas sok aya kitu musir hama teh diganti ku kolecer terus lain ku kolecer-kolecerna da kolecer lamun kata Bang Angin mah aya getaran kita kasih itu suara nanti wik 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 kayak muik lah gitu eta. ya aku pergi ke kaleng ini gobrang kata pak kaget tadi kan aku eta cenah aku pita kaset tadi kan Pita ohnya pita kaset ngalaman pita kaset dokter ininya kan ngalaman pita kaset teh ngalaman kami ngalamun Cing Mang Deong pembuatan lah atau bahan gitu Karinging cing. Mang Deong mah pengrajin oge tah. Pemasok oge tah. rajin tapi rajin bobo gitu rajin nganggur oke Rajin ngurak apa rajin di bubrak batur sebagai belut. jadi buat mohon janten hari kawin nama kapungkur teh selawan nama sama tina kawung
Nah kabar balik enakeun mungkin tos langki lah, ngamina taung, panginten nya bangga oge ngadamana kaum makuduk. Di tos panginten ku awi lah. Karena si awinya awi nu umumna mah panginten awi surat lah, awi nu Indonesia itu awi naon? Awi surat. Surat email lain awi email. Gonggong ya. Ya panginten Firaun. Naik kampung kurang namanya patokan nya hari kapungkur mah nya payuna panginten Kilo Ramo, terus tengahna panginten Saramu Jempol, terus kapungkarna we 2 ramo saperti teh. Tapi saur nama ayeuna mah tos aya patokan khusus gitu, langsung saperti sentina. Nya kapungkur mah tacang ieu teh di Bangwang. Kumaha senana. Ya kan ayeuna nu tina kaum langki tapi kumaha? Muhun sih, langki pahan sih. Nawi wae nya. Tapi aya wae sih enak seueur sih. Sing pangaos pangaosna. Pangaos sama lah. Dah disebut. Ramo perusahaan rasa perusahaan. Oh pilih ngaosin ke simpeuring. Japri we nya. Apa Japri we. Inbox we nya. Minat inbox gitu. Nah, minat inbox. Tapi panginten upami cek pangaos pada seueurnya. Seueur lah dina internet. Tapi ngiring ka batur we kumaha galibna. Sing ari pembuatanana teh sabaraha menit? Proses nama panginten tina aina awi istilahna awal mula nuar gitu nya. Nah pangintennya di istilahna ulah ti melak heula. Oh ti melak mah ulah Jauh teh nya proses penggaringan awi teh pangintennya saya namanya setahun sih diunun dina para hawu gitu para seuneut. Tadi poe. Teu di belum di poe mah sok kumaha nya garina teh benten we gitu garina teh teu sareng teu lumiat lah. Dan kirang gitu sih gitaran teh. Jadi saya nama di unun ke di sareng di naonnya bahasa Indonesia di ganggang ya lah. Simpan nuan hau pemanaman gitu ya. Kami eta perawatanna kumaha teman? Ya perawatan namanya gampil sih, ya kami emang sih tong aneh lah namanya awi mah mun katiisan kalau kumaha teh sok bulukannya eta mah hantu dilap we lah kula garing gitu. Sareng teh kenging kapoe oge di sok robi gitu sok. Jadi nama segera sering cekak kena lambai gitu. Sering di iya lah. Sering di tes ya gitu. Tes. Tapi teh kenging ditelan. Sering di angkong gitu nya eta. Siap-siap. Mana ini saya langsung pakai sarining nih, gimana? Gituannya, gitu. Tamang deong teh pangitan profil nate gitunya, profil nate anjeun teh tipe ieu mah single fighter anjeun teh. Wah itu single fighter. Single fighter. Ada single parent. Belum awi nya. Kampung kurma jomblo nyalsek. Ayeuna Enak. Parna. aduh cara perubahannya. Tapi cenah Mang Deong aya kieu carita dina abi ge muka dina internet cenah. Cenah kali ini kita tetep bisa jadi pamikat. Kumaha? Mun ai kampung kurma. Aya nama aduh nyalek ninja nih. Saya si mah kali ini. Kamu kita Mang Deong ge geus saboran taun? Ya, se. Jomblonya santuy gitu. Kaita pangintannya sajeuna urang isi deui pangintan karasan karending lingkar oge palawati sadayana sok mintonkeun sholawatan gitu lah. Sok mintonkeun sholawatan karena pangintan sim kuring pada wujudna oge rekan-rekan pangintan nya sok sholawatan gitu ya. Intina sholawat anu kahiji teh sholawat anu tos maskur anu dipintonkeun ku karinding dia sholawat anu memang tos diajarkeun ku kula urang sholawat nu parijah gitu sapertoskeun aya oge sholawat anu ilir-ilir gitu eta. Insyaallah pinten sim kuring oge sareng rekan-rekan teh lestarikeun eta supaya teu palingeun generasi ayeuna. Anu aya pentan urang sholawat mun parijah heula nya gitu eta. Intro na. Gila nongkrong tuh. Oh, iya tuh lockdown ya tuh. Lockdoor, berarti mah door lock. Ayo di balik door lock ya.
Siap. Doang Tio. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah.
Saya tak pangitan salah sawios pahlawan anu sok dipintonkeun ku urang. Saya Pak Cecep. Mohon atur non kali saya bisa lihat video ini IG kalian kita. Tah pangitan ayeuna Kenapa? nya lah gitu ya. Aya nu ku abdi di lakonan dugi ka ayeuna panginten. Nya sawios teh rada abot tah enak budaya teh. Soalna kantos abdi kan ka beberapa sekolah nya ngenalkeun karinding gitu kayaknya. Aya nu teu terang pisan murang kali sakola teh gitu. Komo ku zaman ayeuna mah kan si murang kali teh gitu HP ayeuna mah gitu kan nya. Wah, searching masalah budaya paling kan udah HP ge yang game wae gitu barangkali ayeuna mah. Kalau Free Fire gitu gitu kayaknya PUBG teh. Tapi dalam naon ada hiburan mah gitu nya dari prinsip game ada hiburan terus kebutuhan kan mulai teh. Salah satu hari mah kurang teh terpahat gitu nerangkeun teh gitu nerangkeun dugi ka bisa teh gitu kan minimal setiap sekolah teh kan aya kurikulum budaya anu terang-terangan ngajarkeun budaya ka murang kalihna gitu kan sok sanajan ayeuna kan aya sakola SMK budaya pengintinya di Palihan Kota mah di kabupaten mah teu aya kan nya masalah seksual ge nya jadi karena ya gaduh bumi lah gitu Nah, ada di Kabupaten Nyarirama, di mimiti sakolana, dugi ka gedung kesenian aja tak aya. Jadi ruang kanggo berekspresi budaya teu aya pisan di kabupaten mah gitu kan. Ah, kayak gitu. Sudah saya yakin teman-teman. Perlu kuat. Kayaknya teh panginten anjeunna profilna kitu nya. Profil anjeunna teh mahasiswa anu nuju kuliah di salah satu perguruan tinggi di Tasik gitu. Kayaknya kita harapan kang lain gitu. Harapan abi mah nya khususna kanggo pemerintah ya, kanggo pemerintah. Perhatikeun lah budaya di urang gitu kan nya. Da seueur geuning budaya teh Bapak Bupati katanya. Perhatikeun budaya-budaya di Kabupaten Tasik. Sok ulang nanyeurkeun budaya fasilitasian gitu kan. Timiti sanggar-sanggar atuh pasihan bantuan sanggar-sanggar teh Pak Bupati gitu da seueur teh. Aturanna juga kumaha. Nah, mohon gitu aya regulasi nu jelas panginten di pemerintah harapan abi mah kitu yang diperhatikeun lah ku pemerintah Ada singkat kan? Naon? PSBB. Naon PSBB teh? Pekerja seni butuh biaya. Habisan. Panai kamari mah keur lebarannya PSBB teh. Sudah beli baju. Ai keur seni mah kumaha? Pekerja seni butuh butuh biaya. biaya. PSBB teh. Laras pisan. Pekerja seni butuh laras pisan. Da kumargi panginten nya kitu teh lah. Nu tadi bukan lah. Tah panginten digigireun ka teh Kang Mumuh. Profil Kang Mumuh teh panginten sim kuring ningali dina aktivitas snap WA, dina Facebook sok resep kudu biru dina setiap event acara. Gitu lah. Dina acara mobil aya kamu lebih kananya jelema saha Udah ge aya. dina kuda aya kamu gitu dugi ka panginten ya alhamdulillah ayeuna syuting ci Kang Mumo salami event-event anu sok atawa acara-acara anu sok digelar lah gitu utamina Kang Mumo teu di Kabupaten Unggul pangintennya gitu cing
sabaraha persen gitu anu nampilkeun budaya cing kintenna kumaha kamu? Kami ningali dina pengalaman abdi dina budaya dina seni musik dina otomotif kebanyakan si pelaku seni ataupun si otomotif itu bergelut sendiri tanpa bantuan tangan dari maaf dari pemerintah. Kan wadah di kita belum ada, jangan sampai ulah nepikeun cek Sunda mah alias laas kumaha teh. Lebar Jero alias laas kumaha. Jadi seni teh ulah nanyakeun ulah paribasana katuturkeun ku zaman. Tapi seni nu tika kungkur kaluhur cuma bikin kahilap kalindih kuno anyar datang ulah bikin kitu. Paling teu nama da teu aya wadah di kabupaten Jati kasih dikujunti. Nah, eta Jati kasih leko junti. Di masa kada eureun ngabanungan laasna budaya-budaya Sunda. Paetan ayeuna permainan tos seueur nu modern terus tadi cek Kang Elai nya teu naon ari gimana main segala kan kudu saimbang we gitu. Apa ibarat main game. eta masa sami gitu. Aing mah rapal gatrik. Gitu, anu stop dinyanyikan ku heula. Nya. cing Nanti dibikin teh boleh. Jaleuleun. Tanggapan jaleuleun teh dipake ngageroan barudak pamun karuhin gitu. Nyampeun mah. nyalukan Oh, nyalukan. Nah, seperti kieu cing kemana lah jeung gadget reng detik. Cing katingang song-song.
Pantas Mas Lami. Mas Lami tah hayu. Ada hayu teh Lami. Lockdown kan Mas. Lockdown. Pas langit teh hayu jantan kabeuteuna para lagi kulit pilih aya nu ngareme. Nah. Soalnya pas langit teu ngareme gitu ya. Teu nyamuk. Eta PT salah sawiosna barudak baheula kaulinan teh seperti gitu mau nanya. Ya baheula mah. Pengalamannya itu cukup we ngariung kecarakan heuleuyan juga gitu. Tapi panginten da urang teh aya teh zaman duki mah. Ya panginten seueur kaulinan lah. Tapi panginten simkuring tadi mengulas oge di rekan sadaya. Jadi nya mudah-mudahan panginten aya perhatian anaknya, aya perhatian kana budaya. Bahkan pangintennya upami kamari simkuring ningali ketinggalantangnya kayak hiji perusahaan anu memang ngayekeun kalau disebut perusahaan apa gitu nya si endorse Kecuali kita di endorse. Oke guys. siap Kamu eta perusahaan disebutkeun. kenapa itu hiji perusahaan anu memang perusahaan besar tapi perusahaan eta teh ngarawat pisan kana budaya gitu. Salah sawiosna teh kan nyelenggarakeun lomba egrang terus luar biasa lah pokoknya mah untuk perusahaan itulah ya eta teh Best. Kaulinan baheula gitu. nah nya jadi di tuluy gitu di gawat lah gitu. Saya simkuring apresiasi bisa tah panginten simkuring oge panginten di Karinding Lingkar teh dengan sa jantan tos teh saya kuliahna mung ayeuna teh anjeunna teh jantan salah sawios pelatih silat. Surat bedor. Tah panginten salah sahiji jurus andalan teh nyaeta Panggung korek. bangunan perang anu wah eta teh Mangan langkuana. Wah ya. cek anu mimiti silat teh wah alus dalam heureuy kayak paitan Kang Arya salah siwas di samping personil Karinding Lingkar itu anjeunna oge mereka salah sawios pelatih silat gitu. Salah sawios di sakola nu aya di Kabupaten Tasikmalaya oge paitan ngiring di kepengurusan Pagarusa Kabupaten Tasik. Nah kitu oge paitan ayeuna sacacan kana tembang anu salajengna paitan da ai salarasna mah teh waktu teh urang teh saja sebenarnya mah tapi kan orang kamihan geus saliti awas gitu. Gabung gitu. Anu kami tergabung. Nah siap monggo. Nah panginten aya oge panginten salah sawios harapan. Ieu Kang Kodai teh nominasina mah saha teh? Rahmat Darmawan. Dah Gitu. Gitu. Yes, loba ngaranna ieu mah. Loba. Aya Nyiwating. Aya. Nyiwating mah kerjaan simkuring alit namanya Nyiwating. Gitu. Anu kaduana Kang Mamat gitu. Anu katiluna Mbah gitu anu mah. Mama Kodai. Kang Odai. Mang Odai. Tah anjeunna teh panginten tos dipayun anjeunna. Ngaresmikeun ngalestarikeun budaya tos dikampungkeun. Cing Mang Odai ieu mah nya ngaros ka Mang Odai ya.
Tira hanya bakal capi. Pas borojol. Kan borojo. Ditanya sama capi. Asal diiraha gitu teh emu teh iraha mah. Sabab di bobi itu terus aya kacapi teh. Kapan kapupur pun bapak itu teh karena seni oge. Yang mah warisan begitu gitu. Warisan disepuh karena seni teh. Gitu. Mohon. Cing sugan emut pas ngejentreng kacapi ti. Nah eta teh diajarkeun ku sapoe atuh ge. Diajar terangkan kapupur mah. Salendro. Ai sarendo teh kumaha kitu sarendo teh. Cing. Upami nada peloknya Nabina tilada. Ai eta teh salendo. Eta mah Oh, pelok. pelok. Upami nada Sadroma. Nyeter iya ya kusuling ya. Sok, Nah. Kapan kopi pelok dia? Oh eta. Upami sairok gitu. Hari ieu anu sok dipake mirip urang naon ieu kata? Iya mah dia tulis setelanana. Dia Sanes pelok. Sanes salendo. Jatuh di teh. Tapi biasa diangkat diri karena lagu sunat. Terus tadi lebih wajib. Mana terus sunat. Kami wajib oh gitu nya. Pop sunat Kok sunat. biasa. Nah, yang kita kalian Beruang Islam. Pertama lalai. Kata mah budak leutik bisa ngapung gitu. Kapaitan tadi tas kasar jadi orangnya para wakil masih macam di dia tadi Kang Odai ti alit maintan warisan lah warisan di sepuhna logika ayeuna ku satia Ben. Setia ben. Kalau ya pertarusan pelok teh mana ada teh? Dan kami Ainu naros, ainu tuh ada teh, senasal teh. Ainu tuh ada teh. Tadi betul ada teh. Asal karetna hiji. Ya. Tapi tadi nama mau teh karet berarti nu kieu ieu. Macam yang mah lamun karetna hiji. Lamun dua. Kamu itu pakai karet? Bantu. Siap katilu, kareta tilu kumaha? Sehat bisa. Eta Kang Odai panginten pilih ka para wargi anu memang hoyong terang hoyong diajar. Biasa panginten nyumpingan ka kompak nya, biasa heula panginten ngadm heula gitu nya. Hari di ADM, kata lebih ngadm gitu teh. ADM. Japri. Biasa oge nerima endorse. Hari biasa mantul langsung sarangan. Kurang sesuaian. Sarangan diajar gitu kan. Cing Mang Odai, ieu mah ka Mang Odai deui. Mang Odai main pang jauh na tawanya. Upami Fatma Dipayu teh Kategal. Tegal. Ka Bekasi. Mana? Ke Bekasi. Ke Bekasi. Kasih, kenapa sih? Ke Jakarta ya tawasan itu. Untuk kita. Di Nararaga, Di Lunika. di Indonesia. Kantos sering pas kontes kumaha. Kantos Perlombaan. lomba Lomba belajar. hargaan Karung. Belajar lomba. tak pengintennya para wargi sadayana sok sanaos seuleunya anu main KTP itu seueur tapi Lampung panginten Saraya ya. Lampung Saraya Lampung lengkap berenya tapi panginten aya rerencangan Kang Odai anu kasih kuring namina orang sebatin we nya namina aki kemot gitu cek abi deh kieu ki naon cenah sok make we Mang Odai maksud make teh lain make Mang Odai
sih. Punten lagi. Nonton ya kunaon kita sok make mahodai gitu eta ari kieu cenah jawaban nu barisa maloba itu bisa maloba ngan cenah anu make rasa jarang gitu memang beureun secara umum da beunang nanaon teh kurasa gitu tah panginten aki kemot gitunya rekan simkuring geus make mahodai teh ari anu bisa maloba ngan anu make rasa jarang gitu istri mah seueur gitu tawas we sakitu cuma kita sarikaya sabaraha ieu wiraga wirasa wirahmat wiragama ari wiraga teh eta kudu urang teh kudu sajiwa sajiwa antara sami jeung urang teh wirahma ya kudu ngawirahma memang wirahma geus aya dan can aya ngawirahma wirasa kita itu kudu aya rasa rasa nu terakhir teh nu menentukan teh gitu Rasa yang pernah ada. nah aduh ieu mah juga tinggalnya karena ieu teh kalau nyantai soalnya kapan tipeun merambut teh wah atuh ieu Galon mah. Galon. dan kadea mah dong aduh seueur teks nya eta Kami ke dipawakan ku batur dulu kayak sama foto. Dieditkeun. iya bari ari urang kana tebang deui nya Mana? panginten tiasa teh cenah mirip ku mirip lagu gitu aya nu nya mulai cenah nya Gangguan salib. gangguan salit gitu manawi urang biasa ngawit tapi anu ka kanceun mangga panginten wilujeng manco dina tembang Bambung Hideung. Thank you.
Samilah kusabab lockdown teh nya jadi aya we gitu anu ngagejelig mah teu sabiha tapi eta panginten tembang Banggung Hideung gitu. Cing ayeuna panginten simkuring Kang Mumuh teh sadda acan sok sarang keliling teh anjeunna pasok oge gitu. Nanteduhan naon lah komunitas gitu lah, komunitas sami kakardingan gitu. Komunitas naon gitu, cing ayeuna nuju keneh kumaha gitu kamu. Alhamdulillah pamungkas ngagaduhan komunitas kawit nama Nuju tuang marhaban. kawit nama kawita bener ningali diajak ku papa ningali pada resep kumaha lamun jaga meureun anak isu urang teu apa naon sih karimling teh kumaha sih sajarahna kan apa teh cenah apa itu di salah sawios di Karang Taruna di Mawarja kaya ngajarkeun deui ngampakeun karimling masuk kene alhamdulillah yang kita sambil sakali naminakeun komunitas karimling Dawagung nu Dawagung eta teh panginten keempat bersejarah di Mawarja dikirimkeun makum mama Ganawan. Eta teh lembur namanya Dawagung. Oh Dawagung katanya. Eta lembur bersejarah. Tah Diangkat dari nama grup itunya. Saya tegang atur nuhun panginten simkuring ngali profil ayeuna ge sok aya budayaan gitu mata. Pertama kali binton ti urang teh di Cipasung ya, di Cipasung, SD Cipasung, di negara-negara apa teh? Bilang UKM gitu.
sembako teh kok awas nih gas nih Kalau lagi sadayana anu masih maco dina IG panginten. Salah pertama ieu seur kene, tembang-tembang panginten anu sok dipintonkeun ku urang di kali lingkar. Tapi panginten ieu teh buhan ka dieu teh urang teh ditembayannya. Ditembayan ieu teh ngamimiti ya. Ya mudah-mudahan urang ieu teh saneras gitu. Da upami PSBB mah gitunya lockdown. Nah, jadi ingat kemang pada nggak PSBB teh. Urang ge sok kitu ngayakeun acara naon segala macam gitu. Tah panginten bahkan simkuring seueur kitu rerencangan anu malu ka kafe kopi dan gitunya. Kayak teh komedi tinggal memang seueur anu anak muda gitunya anu sok larang teuing ka panginten simkuring ge kan tos kitu nawiskeun diri berarti mah gitu. menawarkan diri lah gitu. terjadi copang gimana Tah eta kan alwarna we kan Alhamdulillah. tapi sih itu misi teh ya tak hoyong gitu, hoyong lebet karena sisi-sisi kehidupan gitu ya, karinding teh gitu ya. Tapi pengennya kumagi kamarinya si corona teh aja tanya. Oh, wes sadayana corona. Nah mudah-mudahannya hari maca surat banyak di gubernur di naon kan gitu. Aya rencana di 15 tahun Juni. Nah, ya mudah-mudahan we dugi ka 15 Juni teh ada si corona teh mau ada tuh. Motor eta mah. Motor. Ka panginten mudah-mudahan urang tiasa nya ngayakeun acara di luar gitu supados masyarakat teh kapan terus ada yang gaduh IG nya gitu ya terus ada yang gaduh medsos panginten aya masyarakat antara nu sepuh-sepuh mah gitu antara upah mengiyakeun acara di luar bukan cerita kita mudah-mudahan sakai deui gitu situasi pandemi COVID-19 anu alias corona teh mudah-mudahan tinggal beres da panginten untuk budaya ngumpulnya kalau sanis kantor kata nabi anu bae dibahas menawi cekapnya kanggo awalan mah panginten cekap sakieu heula kitu tah panginten urang tutup wae kumargi ieu teh naon teh nya tembang oge obrolan gitu tadi si kuring ngarumat di rekan-rekan sadaya harapan lah gitunya harapan di sadaya personil karinding lingkar nu aya di dieu ayeuna cing harapan kapayun boe eta mah ka pemerintah bawa ke masyarakat gitu mengenai budaya khususnya karinding pada budaya umum cing timang deong aya mah keur mungkas obrolan ieu naon kan angdok aya naon kan aya apa buat apa ya yang jodoh sih mau pemerintah gitu oh yang bawa harapan mang deong kau karinding lingkar atau lebih budaya gitu di sana mah kanggo kondisi ayeuna ingin stabil lah mun kan iya rame di job ya rawas ya tapi ya mati istir kena belut ya teu payu corona aya sama kalau belutan di bubur apa bogana mah gitu nya Kang Kikil kita harapan aya kapayuna pengen harapan khususnya panginten perhatikan dirinya karena kebudayaan panginten khususnya di Tasik atau nanti di kabupaten umumnya kamu sadayana panginten soalnya budaya orang ya ulah kapucut sampai ulah kapucut budaya barat lah gitu itu panginten siap angela cing Atau tadi apa ya? nanti tadi Harapan aku mah Pak anu kahiji paminta PSBB sadayana seniman budayawan ulang sasarangan ngadorong supaya kita teh diperhatikan kita diperhatikan transparan kasadayana masyarakat ayo urang sadayana ngalestarikeun budaya urang khususnya budaya Sunda khusus nabi kali ini karinding khususnya Kang ngomong
kare pribadi panenten harapan kayak apa ya mah panenten sakadap teh ulah teh bade kagungan lahan dina olahraga dina senina cik atuh ka pemerintah teh dari sisihkeun hiji gedung kali khususna seni Sunda panenten teh jauh ieu da katingali ku sadayana sakadap teh bakal ngajurung kunung meureunan bangunan akhir teh supados seni urang seni buhun seni Sunda teh buah deui ka poekeun dan pick up itu kubur siap. Ya mudah-mudahan lah ya pemerintah kalau susah tapi bisa awe anu nonton gedenya ada gitu. Yang dalam aya hiji bangunan kesenian mahnya bisa berpusat didinya. Cing Kang Arya kumaha? Panenten harapannya pengen kreding ataupun budaya gitu. Pertama kangge urang sadayana lebih tekun gitu kan dari lebih tekun latihana lebih tekun meriung jadi lebih merinding oke ini merinding karena panenten namun khususnya kangge diri urang mah ketika hati kita sudah terbentuk oleh budaya maka kemanapun kita akan tetap berbudaya dan berkeliling. Ciri karena warga negara yang baik adalah warga yang mencintai budayanya. Gitulah. Siap. Itu kan Mai coba. Ya ada nggak ya gigi? Ada kan Pak ya? Bukan itu. Sing harapanna Kang Pangi lah. Karena budaya pada umumnya budaya. Oh, di Tasik lah, singkat. Kalau di Tasik mah cintai budaya, lestarikan budaya. Karena budaya itu adalah salah satu fondasi untuk negara kita sendiri. Maju dan tidaknya negara kita itu tergantung budaya itu sendiri. Karena warga negara baik adalah warga yang budaya sendiri. Balik ke dinya ya. Emang gitu nya. Atur apa ini? Jadi karena warga negara yang baik adalah warga negara yang menghormati, mencintai budaya sendiri. Ini bangsa Jadi bangsa bisa diukur kita budaya kan. Upami budaya na rusak, bangsa nage awet-awetan. Terus Salit. Lamun urang geus poho kana sajarah, geus poho kana budaya, maka bakal leungit harga diri negara. Nah gitu. Lamun geus leungit harga hiji barang, maka leungit fungsina. Lamun leungit fungsina hiji barang, naon bedana hiji runtah kitu nya. Tuh hargana. Di kilo paling tah urang teh mung urang negara urang teh pan jadi runtah. Tah saha meureun anu nanyakeun teh nya urang-urang saha deui. Namun cek bahasa Indonesia mah kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau kemana? Sebenarnya kalau bukan siapa lagi Kita kalau bukan kita siapa lagi? Kalau tidak hari ini, kapan lagi? Tidak sebenarnya. Nah gitulah gitulah. Kita panginten para hadirin anu masih mancol di IG Nakariming Lingkar. Hatur punten tina sanes kanten kakirangan urang. Kalangkungan orang boh dina basa, boh dina lengkap paripurna. Oh, kantana urang mah nya. Tah nyuwunkeun dihapunten dina raraga ieu mitom deyan panginten dai acarana mah ieu teh nostalingkar gitu. Nostalingkar teh nostalgia tembang Kariming Lingkar. Nah, cara bernostalgia Fadila anu monang maka akhir tanggungnya serangan gitu nya. Eta mangga panginten urang tadi dibuka ku Raja buka, ayeuna urang tutup ku Raja panutup. Raja penutup teh Raja tarik Raja tarik teh
prakteknya. Ya.